Itu hayam halus. Jangan non hayam setegar. Itu halus tuh. Anu pink tuh halus. Anjing ai mah nih. Terus lamun halus naon? Tuh beli eta hayam nu pink. Sama anjing segede mana tegar. Aduh, mana hayam warna-warni kitu. Aduh, aing teh pararuguh teh nya. Tinggal. Tah ieu nu pink tah. Udah halus oke tinggal itu. Aing mah. Saya datang tadi kan kelari. Seberan tuh 15.000. Beli sih teh. Halus tah. Aing mah kan. Kan ieu tinggal Segan udah ngurusna wae mana teh diurus aing diurus. Pae kena teh. Gampang. Mana mau bakat lah. Keding. Tuh eta meri seberan meri. Aing nanyakeun meri hayam ge kan aing ge ulah per. Ieu tuh tah ieu tah. Naon? Tah ieu halus tah. Astagfirullahaladzim, maneh gar. Siapa mau datang kali itu? Eta atuh meri. Meri, oi. Tuh ieu parabna tinggal. Jeung parabna 15-nya. Aslina bu, jeung parabna eta teh 15 teh. Tuh ieu lucu. Aing nya asal aing kasih ieu, geus gede hayam. Terus langsung wadahan. Wadahan kumaha? Kalau duit mah geus eueuh. Ini budak hayam ya. Woroning budak manin geus gede ge hayang. Kalau itu aya babe. Tah ieu dua tah lucu tah. Anu eta tuh gar tinggal muyung eta mah. Tah ieu tuh tah bengras. Bengras kumaha sarua kene aing sing pae. Tah dua. Tah ieu jeung parabna ieu tah. Tanyakeun siapa sing bener, tanyakeun jeung parabna teh. Punya 15.000. Kalau bisa tinggal duitnya sih. 14.000 baik. Nah, aku punya artosna. Anjing boleh hayam euy. Maneh anjing segede hayam sagala. Geus eta mah lucu.